Kan keur dongeng Kiai coba cara micenan babandul nago kumaha cara na kumaha sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu moal kajian dibejakeun ge buat cak aing moal lah geus aing ngabau-bau sungut untuk ngabejakeunana maksudna kumaha maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan tah hayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha udag-udagan jeung kahayang jeung karesep kahayang resep udag-udagan urang dibere ku Allah ijah heueuh naek urang ijah heueuh naek beuki embung sorang aju ka ditu na sieun urang lamun merenung we kieu misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung ai urang nanteu mah kos Habib Rojak atuh biasa bae malah proposal jauh kangeunahan pan ketika orang boga kangeunahan kuari endek hayang boga HP besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu embung sorangan embung terus hal-hal duka itu teh embung-embung sebab aya anu dipertahankeun hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana nah ieu lah mulai make cara heula cara nama dina jasad kene bae pereumkeun mata cocokan ceuli cocokan irung payah tuh atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh make cocok batin aya paranti cocok na mata dipereumkeun bisa ceuli aya cocokna irung aya cocokna dicocokan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu dihandapkeun naon karangarana susu nu belah kenca aju ditarik napas urang kaluarkeun urang neuleukeun tungtung irung beta neuleukeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal kajero asal keluar Allah asal kajero tak neuleukeun tungtung irung seakan-akan Allahu asup keluar Allah asup keluar Allah Allah orangna fokuskeun ka irung ieu nomor kahiji sok geura engkena ambe urang ambe Allah bakalna sabulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke moal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing geus sia Ibrahim teu mimiti irung nomor kedua nomor katilu nu mantak aya carana mun urang endeup narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah mata mah zikir syariat ngaranna naek beta dan geus disyariatan thariqah kakarak hu Allah mulai irung diatur mata diatur ceuli diatur kabeh aya pun urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah meunang urang penting mandi heula syaratna mandi kurusna wudu mandina jam 12:30 ka ditu sareng sahiji jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan urang mayit tuh saya mah kitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah atuh ai kos kitu mah kakara ge endeup geus embung aja minta anter ka pamajikan anter kurang deuk mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh deuk ibadah segitu eta kese ane bukan seakan-akan urang mayit kandian ieu bersihan mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres wudu terus make baju putih orang mayit teh kumaha mayit terus orang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikirna mah di wetan di kulon di kalerian loba ngan teu jadi sebab nu ngabimbing
ngabimbing diarahkeun kumaha ieu ngabelokeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh lain-lain mah akur ngabimbingna setelah orang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres urang sila teh napas langsung ka jero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebal fokus eta kakarake kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan coba mungkin ada perasaan lain kagetnya tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya meringkak bulu coba ge urang kikituan be ijah heuh meringkak bulu geus ya meringkak bulu geus jurig datang sia ta eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu adapun bujal 2 jari naik ka luhur ka dieu ka luhur 2 jari ka dieu 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah ta napas ta geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir gelokeun kuari ditorekatkeun beda makna kuari naik aya muringkak bulung ge naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang jikun lain rasaan lagi kieu surat cilik urang ge pocong tah naon sih enek norekat aja sih ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak konon gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah dek muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta mangkana aya 4 rupa kan napasna mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh eueuh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing kitu ngintip beurit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sabulan 2 bulan 3 bulan neuleuh dunia biasa bae neuleuh jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi jati dihayang-hayangan orang fokuskeun diri ka Allah ai ku Allah teu dibere mah henteu ngan teu mungkin Allah mah selalu mere bae manjada wajada nah ketika orang arana kada jadi dibere ku Allah jadi orang kalem bae dunia biasa bae artina tu aya eueuh tak urang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia hese amat encan berangkat kan urang ketika orang berangkat mah engke eueuh sorangan kahayangna eueuh sorangan jija biasa bae orangna biasa hampang bae biasa ngan paling mun make mobil bae urang enek cenah hampang ieu keur carita dek ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulayah babandul ieu mah keur carita ulayah babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan urang bisana ka mana ka ukur ieu sejakna ieu nu berat ge sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan katari ku dongeng-dongeng ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah geus sakitu urang memang datang ka dinya urang mah sugih hayang jadi wali hayang wallahu a'lam.